tibatan gablek salaki aing mah geus 14 na ka mana balik ngan saukur nyatu jeung nyatu aing mah hirup teh kieu wae meureunnya tibatan salaki balik ngarisikoan parah geremat aing kan salaki kitu teh Cek nah nanti teh sija masuk kan ini gumelis pisan naon teh ada cenanya ayo cen nih amak-amakan we ieu beungeut dulu suai dulu ketinggalin lagi salaki wae balik aral sapoe teh hirup teh balik naon teuing aya tibatan baliknya ayeuna isukan pageto nyatu hungkul balik deui cek tadi nah balik kitu mah bisi beger deui ngabejaan jabandingin sama zaman lalaki teu balik ngomporan sama ija urang mah ngomporan ngabejaan ka euceuk paduli teuing beger deui mah ku aing tubalkeun we sia mah aing ge era beungar euceuk dieu tumalkeun mah neangan di lalaki salaki lain euceuk salah ticem nih bae salah seutik mah barang karasa kenangan tapi racai herang dicampuran jeung teh kotok lemen kenangan heuja ku aing modalkeun wae kitu modalkeun we atuh ceun ni naon ge sena ngara beungar ang sia kamari oge di urang ngawadalkeun ka Majalaya nyadaekeun jurig oge malah mikir-mikir sa jurigna teh ka si eta mah tapi jeung nyadaekeun ih dagingna pahit si emang ece pernah ngasaan gitu henteu nyawa di mana tuh pahit peda we nempo kalakuana si eta mah cek tinggali itu yang nah sia sija itu salaki euceuk taleungan mending ngalabrakan nu nenen ulah kitu naon itu tinggal di salaki hulu tinggal ini tuh itu kadeuleu ija kadeuleu ku aing ge tuh aya si anying eta mah pagadagana teh kitu teu mantap teh mabok meureun si koplok mah cuma ija sia pagadagan teh mabok jeung mabok lain mere resiko mah ka pamajikan balik tara naon tara anjing takokap gede kieu alah sia euceuk lebih ka disebut takokak teh usaha di sorangan aing mah padahal lain aing mah lain takokak naon atuh dispenser suka tolak nangka sidang sia mantau geus tunjuk nyerakeun pisan sia nyerakeun we kolot naon mabok wae mabuk-mabukan, ku ditinggal sendirian, aku jadi kesepian. Kesepian. Tiap malam. Abang Leo yang hobinya mabuk-mabukan.
abang Leo